Soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sanah taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ta'amuhu halal kadaharan bar iyane ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kasenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat lantaran leuleumpangan teh aya 2 rupa aya leuleumpangan di dunia aya leuleumpangan akhirat. Aya jelema aya jasadna mah di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun leumpangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli marifah ieulah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ieulah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna salatna nu rapih syarat jeung rukunna hajina nu rapih syarat jeung rukunna kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna bab gade menggadena kudu nyaho bab titip menitipna kudu nyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saidul bar diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi 2 alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul bari haramkeun saidul bari nu mahsus ya we ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam-alam mahsus eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal 1 haji puasa iraha tanggal 1 hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan letik mangajal tanggal 1 poe Jumat ijimana kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teh akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan
malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di Padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah. Kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana mentak moal akbar atuh tahun ieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah heula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh kalau urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Ceuk ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Ayo keur carita. Isukana orang bari maula loba omong nu rebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan manya ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitungan anak lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun kena bubungahan sakedeung deui lurah diseret ji yang gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan
sebab lalaki meresep kanu ketat-ketat. Teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Yes, kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa ke sabaraha poe urang mana ya berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah eta lah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah sajeuna manu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sanah taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang ka teu puasa tah mah pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tol. Bolon tah jelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah Arfah teu geus ulah ka mamana di jero kamar
Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Daripada bentar dulu TV, dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah, na eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh mal paeh lamun hati teh paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati eta na bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hati manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah Kiai, kurban mah terus bae, boga mah hayu bae 2, 3, 4, 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga. Cenah Kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha Kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah. Eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah Kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu. Naik sorangan bae eueuh masalah. Boro-boro sapi hiji 5 deuk nu ku sorangan bae eueuh masalah. Ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7. Kitu maksudna. Besi, tujuaneun teu meunang ku sorangan, lain teu meunang ku sorangan. Pan urang lamun embe ge 7, ieu nu sa nukula, ieu nu sa nukula, ieu nukula kabeh. Wih, mamang sakaligus 7. Wah, masalah. Besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah. Eueuh masalah. Tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu. Ieu ge sapi sorangan cenah kula mah. Hiji eueuh masalah. Ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban
bikin tah tolong lembur ke fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya osok dibagi-bagi ke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya tak kos kitu. Nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tong makabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cak Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teh wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah batak cek kula ulah loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu salat loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus. Ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre, minggu berikutna ngaji deui, terus ngaji deui, ngaji bae. Salila urang panjang umur ngaji. Berarti eueuh pre. Eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah? Ulah nyanyakeun ka Mekah. Ulah nanyakeun ka Mekah, tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu. Sakitu bae geus sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu, atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Abang isi henteu jeung Ki Uci di ditu. Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Jente. Jate mang henteu jinganan. Gitu, mencaknya kapanggih. Nyana nya okos. Okos berarti. Aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Teh sil ke jai kapanggih ku kertoap. Bener. Cenah.
Kiai cara kukula di kieu aju nembalah henteu atuh ongkos doang tah mah. Aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Sakitu bae pokona mah geus. Kelek aja deh emang nusa benerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sejen aya 400 babaturan ade teh. Ipetes saja aya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke 1 ke Senin, ke Selasa, ke Rebo. Itulah harapan. Asana cek kula nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu perjuangkeun. Mantak cek kula ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ieu. Minggu teh geus dibejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi sakula mah ngaji bae. Kuari ye kudu nama berangkatna teh jam 10 kuari ye. Tapi sakula mah ngaji bae. Salah pisan can. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah ieu abah boga besan nu sok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh, kiai mau berangkat? Iya, pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujian ada di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat ditelepon, Haji Yasin ditelepon, Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi nyana ngomong ngakulatan udah ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkat nyana doang mana ting tambah sedihna maning teu berangkat kabeh sekula. Gitulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula. Udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya nandelekeun kapal we kieu. Tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua. Gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua
masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun ngaji bentaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teh diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta ha serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing ya guys tanggung jawab guys sama dek dikemanakan ya dek dikasumurkan lah sumur di jahanam ayah emang ayah guys disadiakan tama anu mun dibabetkeun kadinya 1000 tahun teu datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ke can datang 1000 tahun angel amat tama eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun kadinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun can datang ieu boro-boro naik ka handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahnya terjadi kesimpulan nanti ayat itu bisa urang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut sayyidul bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam ayasa di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naonnya eta nya eta kos gitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka sayyidul bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya nu mantak atuh hayang nyaho ka dieu mah di deuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap
aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggaleun, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus, nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh ieu teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggalin. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah eta lah caritana. Keur menuju Sayyidul Bahar, hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh. Aya anu datang leuwih ti rukun, aya anu perasaan, teh eta